Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satia satu humanco di mana wae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayeuna Mang Cecep Gora Bacep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Neraskeun hanca nu katunda wengi kamari anu judulna Jihad Kang Haji bagian ke-11. Ieu biasana Ki Dharma Carita sareng Kang Heri Awi. Judul dina bagian ke-11 teh nyaeta Kasibat Kunu Nganjang. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gora Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Pak Sopyan urang leuwih liang Bogor kagungan putra 3 istri 2 pamegat hiji anu bungsu. Kiwari anjeunna geus nganang-nganing ngarasakeun nikmatna pangsiunan. Atuh palaputrana tiluanana oge geus laki rabi malakapan nya jeung palaputuna Pak Sopyan oge di bumina teh itung-itung ngurus barudak waktu keur leutik keneh basana. Aya 3 putu nu ngiring ka Pak Sopyan teh kengeng nyandak hiji sewang ti unggal putrana. Jadi tetiisen teuing sabada dikantun ku para putrana lantaran laki rabi teh da kagantian ku palaputuna tea. Komo harita mah keur meujeuhna burei resep ningalikeun anu heureuy tapi tampolana mah pikarewaseun lantaran heureuйna kamalinaan bubuhan barudak. Hiji mangsa cara sasari pasosore hade poena barudak tiluan heureuy diburuan diserangkeun ku eyangna ditepas. Duka kumaha mimitina nu saurang ti kudawat blug labuh nangkuban. Pak Sopyan ti buburan jat murunu awuk-awukan regeyang dipangku dibawa ka tepas. Harita mah teu sakara-kara tuur budak ukur bared malah budak oge eureun cerikna tadina mah rek milu deui ulin jeung dulurna tapi dihulag alatan kaburu boret. Anterkeun alim di dieu ceuk budak dicecehan bari diparancahan sabisa-bisa peuting eta mah budak teh bisa sare tibra tapi peuting isukna panas kalah beuki nyongkap mantri jenar nu di dinas kesehatan leuwih liang ngahaja di teang sinangubaran. Sabada di ubaran leos manti jenar mah balik deui. Harita mah waktu di ubaran sarta manti jenar aya keneh. Budak teh siga nu nya cager tapi sababaraha jam ti harita kalah beuki maceuh. Malah tepi kagogorowokan sagala puguh bae matak tagiwur nu jadi kolot. Pang-pangna sieun katempohan ku indung bapana. Geus saminggu mah kapaksa kolotna oge dibejaan salian ti reuwas teh make nganaha-naha sagala nahan teu ngabejaan ti anggalna. Geus da ayeuna mah kitu buktina ceuk Pak Sopyan. Kencangna carita kabeneran pisan harita di leuwih liang Haji Ahmad keur nganjang ka mantri jenar puguh bae harita keneh oge dibejaan. Kenceling Haji Ahmad di teang. Dabongan ubar mah ubar tapi naha penyakit budak kalah nambahan ceuk mantri jenar. Dalam kurung ayeuna mah saurang teh parantos pupusna pamiarsanya mantri jenarna teh. Haji Ahmad yang harapan budak anu ngalempreh awakna nyongkab panona molotot teu ngiceup-ngiceup sakapeung ngagorowok hayang balik. Sabada babacaan Haji Ahmad dengan telkeun leungeun katuhu kana bujal budak nu kuring budak teh ngaceriet. Sorana ngagoak siga nu sieun.
Nyokot Ciasak herang kana gelas cek Haji Ahmad. Pek Ciasak herang teh dijiat terus dibikeun ka Pak Sopyan. Bura aku bapak beteungna jeung sakabeh awakna bae deui, cek Haji Ahmad bari mikeun gelas. Teu talangke gelas dicokot sarta diinum. Sebrot diburakeun kana sakujur awak nu gering nepi ka lantis. Ti harita budak teh jag-jag waringkas deui sabihara bihari. Ngancuk Pak Sopyan peutingna ngimpi panggih jeung hiji awewe hideung santen amis budi. Ngan harita siga nu keur ngambek pokna Haji Ahmad. Cing atuh sing awas nyaho keur moyan, hayo ditajong nepi ka teu bisa ngalengkah. Kitu kekasapan si awewe gelis teh cenah. Waktu ditanyakeun ka Haji Ahmad saha nu panggih dina impian Haji Ahmad ukur nembal. Eta teh urang Gunung Gede keur nganjang. Tamat cenah ya pamirsa. Aduh, sauteud-sauteudnya pamirsa sawios lah. Sakitu Diari Kang Haji nomor 11 anu judulna Kasibat Kuno Nganjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.